ku ayana Allah sareng ku ayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang diayakeun. Ayeuna urang geus diayakeun ngaleungitkeun syafaat Rasul, ngaleungitkeun parentah Allah. Asa belegug jelema teh. Kuduna ge urang ieu nu dihadirkeun ku Allah di alam dunya bongan diayakeunana pek memulai parentah Allah. Satiasana urang we teu ngaripuhkeun ulama, teu ngaripuhkeun Allah komo, teu ngaripuhkeun Kanjeng Rasul mah. Tak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah teu maksa ka urang teh kecuali satiasa urang. Ngan ulah didramatisir. Kang Dabdi mah salat teh paling lohor hungkul insyaallah. Dabdi mah teu kuat asar mah komo geus rep magrib mah besok babari tunduh. Oke itu alasan. Aisyah kumaha Dabdi peureum keneh gitu Bang. Buktina dilongok magrib keur balake serakan Isya komonya. Eta nepikeun ka jam 8 ge nonton TV keneh si wadul teh kitu teh. Sanu ngalongokna malaikat atid lain jelema. Malaikat ieu meni roce teh hayo. Jadi malaikat atid pesen kana patlot hampir sering ka urang dinya. Dan nuliskeun urang gitu. Sakapeung sok nginjem ka malaikat raqib da maneh mah tara nyatet kahalusan ka dieu injem heula gitu. Naon maneh nuliskeun naon ieu si bebengok ieu cenah ya Allah. Jadi malaikat nu istighfar teh nya lain urang nu hideng. Allahu akbar. Sabab teu aya hiji waktos nu teu kacatat ku malaikat atid nya alaihi salam. Sadayana dicatet. Tak tong ngariweuhkeun malaikat atid kumaha jadi nya terawas manaudzubillah. Cik sakapeung sapoe atuh urang angkat kana lohor nepikeun ka magrib parat bika subuh supaya nya sasarengan we timbangan urang ge disaekeun ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Liqaulihi kalayan pidawuh Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim. Surah Allah na Al-Qur'an kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man sakabeh perkara teh alaihi tetep ka itu man. Kullu man teh usina man teh makhluk panin hancur makhluk. Wa yabqa jeung tetep saha wajhu rabbika ngan wungkul dat Allah Subhanahu wa taala nu ngurus anjeun dul jalalin ngagaduhan ka agungan Allah wal ikram jeung kamuliaan. Dinu aya teh ngan wungkul Allah urang mah eueuh ieu teh dina ayana bobodohan sabab ge urang bakal dieuweuhkeun deui ku Allah nya mantak ayana urang teh ngan wungkul wujudul idopi ayana urang ngan wungkul diidopatkeun pedah urang boga inung bapa urang pedah aya aki jeung nini urang samudayana ya nini urang samudayana teh jeung aki pedah aya jangka waring urang tuluy eta salsul nepikeun ka abal basar urang Nabi Adam alaihi salam. Ayana urang teh ngan wungkul kitu. Naon kudu dibanggakeun ku. Puguh mawujudul hakiki ma Allah Subhanahu wa taala. Nu aya teh ngan wungkul Allah. Ya, wajib ku urang disujudan, wajib ku urang dirukuan, wajib ku urang dipilarian ridona jeung rahmat anjeunna. Salian teh dinya mah naon da kudu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa yakunu jeung kabuktosan eta si jami teh tapi goyatil farhi jalmi anu tos dipaparinan ku Allah calik dina alam hadiyat eta jelema dicalikeun ku Allah pi goyatil farhi dina tungtungna kabunga. Jadi kabunga jelema lamun geus jeung Allah bunga tong bunga ting boga sawah 10 tumak komo ladang ngiridit mah komo ayeuna lamun teh mah urang teu boga sawahna mah tong bunga karek dagang menang bati jual bunga saking bungahna poho ka masjid poho ka madrasah nanaonan gitu bunga wawadulan gitu. Bunga nu bener teh di mana hate geus nyaksi kana rububiyah Allah. Wa akhiruhu jeung akhirna eta si jelema eta kaman ladan balahu sacara jalmi nu teu aya dosaan lahu ka jelema
Jadi dosa urang bakal muruluk teh lamun geus nepi ka Allah. Samodel dosa urang bakal muruluk lamun nepi ka masjid. Dosa urang insyaallah bakal muruluk lamun nepi ka madrasah. Saur Rasul jelema nu indit kana pangajian gufira lahu qabla ayakhtua. Dihampura ku Allah dosana samemeh ngalengkah. Urang ngalengkah geus saberapa puluh kali pananya. Ngalengkah nama 2 kali gejelig kana motor. Lengkahna geuleuyeung ka ditu. Jadi banu menang ganjaran. So, sugan minggu hareup sina laleumpang juga. Astagfirullahaladzim. Tapi insya Allah ada kulantaran milenial teh atau sum modernnya da sukuna teh tengah gantung keneh di naban heuh nya meunang we kita ganjaran. Tapi nu alus mah insyaallah nya eta nepi ka kitu memeh ngalengkahna ge dihampura ku Allah. Di mana geus ngalengkah nu katuhu meunang ganjaran nu kenca ngaragrageun dosa. Mantap nu loba dosa masuk rada lila teh leumpang teh beuleunyang teuing ka mana heula. Hayo nepikeun ka Cijapati. Da hayang loba teh nya ragrag dosana kitu meureunna. Da tapi tong dipraktekkeun ke balik mah jeung ngabring heula ka mana sugantong. Eta jelema nu geus nepi ka Allah mah kaman ladan balahu eueuh dosana. Mali saur sakaul mah ieu nu ngahalangan urang kana sapali nepina ka masjid teh punten nya teh doraka. Nu ngahalangan urang ieu teu dipaparinan istiqomah ku Allah teh doraka urang. Nu teu dipaparinan urang paham tarangna teh doraka keur asup dina tarang urang samudaya. Mantak di mana dileungitkeun dosana di istighfaran insyaallah ilmu teh ngucur ti Allah nya amin ya Allah ya rabbal alamin. Da keur urang boro-boro teh ayeuna ngalaksanakeun kasaean eureun we ieu sakedik doraka tos sae sebenarnya. Alusna mah pan eureun dorakana ibadah tuluy dina liren doraka ge urang ibadah teu acan teh tos pangsaen. Alhamdulillah. Ladan balahu taya dosa jelema nu geus deukeut jeung Allah. Hadaya kaul teh huwa hadaya tamana kaulihi tina sapalih mana ya pidawuh mualif rahimahullah taala min alamatin najzi fi nihayah arju ila Allah fil bidayah. Tina sapalih ciri-cirina bagjang ke urang di akhirat arju ila Allah fil bidayah baralik jelema ka Allah fil bidayah dina mimitina sing getol balik ka Allah na mimiti teh gitu. Balik ka masjid gitu, balik ka madrasah. Sok sing getol da getol urang teh lain jang batur. Getol urang teh kange urang gitu. Oh bejan aya jelema nu beunghar make jeung jang batur henteu, jang anjeunanana teh. Ngan sok aya kewajiban tah nya ngabantos batur, heuh nu batur teh mah. Urang meunang 10 juta, meunang urang 1 juta. Rek teh mah urang alus ka batur kuladang dabongan aya hak batur zakat teh. Zakat dibikeun ka batur ye. Mun 10 juta 250 ribu abdi masian zakat. Eta mah lain alus teh nu batur. Mun alus mah 250 ribu bikeun kaluarkeun batur leuwihan rek 100 teu naon-naon rek 50 kumaridona teh. Alhamdulillah kami terus ngaluarkeun zakat hampir sakampung. Udah lain maneh teh nu batur. Nu batur aya di anjeun. Ngan kulantaran dina leungeunna asa nu manehna. Jadi mere zakat teh asa mere manehna alus. Teu alus gitu. Ngan sakitu ge tos hideng gitu nya daripada aya usaha tuluy zakat henteu. Jadi nu batur dikekeuweuk teh. Nu manehna ongkoh, nu batur mung. Sudi cenah mereka ajengan komo ka fakir miskin naon gawena cenah hayu hayang zakat we padahal teh nu fakir miskin teu alus lah. Waman jeung saja mayatasipun kasipatan si jami bihadal wasfi ku ieu sifat awalahu mimitina jelema ya
dipaparinan ku Allah, dijagi salirana barali ka Allah mimitina wa akhiruhu jeung akhirna teh jelema dijagi ku Allah. Ti Yusua 15 tahun teh acan dijagi ku Allah, nepi ka 20 tahun dihilapkeun ku Allah, parat nepi ka 25 tahun jeung nyai cacaang elmuna Allah asup kana hatena. Kakara minimal sadar jeung ingat ka masjid ka madrasah jauh ge ditepangan ku anjeunna. 30 tahun dijagi ku Allah, parat nepikeun ka seep Yusuana eta jelema panghadena teh insyaallah lamun ngersakeun insyaallah yasfa'u ta jelema bakal nyafaatan si jami ala nafsi kana diri nu kitu nu bisa nyafaatan sorangan wa ala walidayhi jeung di mana jelema geus bisa nyafaatan dirina eta jelema bakal nyafaatan nulungan ibu ramana insyaallah teh ieu tugas urang teh ieu mantak dibere tuang ku Allah sadinten 2 kali, usaha dititipan kene ku Allah ya, dibere kabungah unggal poe teh lain jang naon-naon jang urang nulungan sorangan. Kang tenang we da abdi mah tuh ditulungan ku batur oge sugan. Ih karek sugan. Allahu Akbar, tulungan ieu sabab leuleumpangan urang teh maju ka alam barja, maju ka alam mahsyar, majeng ka alam mijan, parat depikeun ka alam siratal mustaqim, dugikeun ka alam surga jeung neraka. Karek kusaha ditulunganana atuh. Kuduna malain nulungan urang sorangan panan wa ala walidayhi ye pundak urang teh diwajibkeun kangge nulungan ibu rama urang. Lamun di alam barjahna dipoekan ku Allah pecangan ku budakna. Lamun ibu ramana teh bisa ngajawab hadir budakna teh kitu. Tak Syekh Abdul Qadir mah gaduh murid ditaros saking mahabbah muridna man robuka kami mah teu tiasa ngajawab iwal ti Syekh Abdul Qadir nah ieu mah blagug jelema teh saha nu ngurus maneh Syekh Abdul Qadir lapor ka Allah siksa teh jelema bade disiksa sumping ruhul ghaisil azam saur Syekh Abdul Qadir tong disiksa karena eta jelema mahabbah ka kami nu bakal ngajawab ka maneh gitu. Kan bingung uga eueuh malaikat itu bisa ngajawab. Lapor deui ka Allah, siksa sekalian. Pas bade disiksa lamun anjeun wantun nyiksa eta jelema ku kami ye nu bakal ya diawonkeun surga jeung neraka. Kumpul ta malaikat teh, laporan deui ka Allah. Masyaallah geus eta mah tong dihisab teh masukkeun ka surga.